wararaga haraudah. Pengen tiga teh dah. Tunduh ampun, tinggi. Buset, tinggi mata kuat rapet gara-gara puting ting ya. Laju siter ampun ting aduh dengan coba pegawaian kieu keneh wae di buset ting aduh ayeuna nah. Ya mata ku lengket-lengket ting atuh ampun tingan. Ampun ting mata buset ting ku tunu-tunu ting buset ya aduh ngalah mari kelenang liar hulu buset ting aduh ayeuna gara-gara si Sarkim nih gara-gara nama ngajakan lalajo yang isuk wae balik aduh tingan. Aing teu digawe hampir carekan ya ku haji wae can maju dah. Aduh, tengen tunduk Buset, tinggi mata jeung melotot karapat. Aing jeung melotot mah buset tinggi. Kieu doang ya loba hiburan teh, loba lajoeun gitu teh mangan mata ya. Yang kerelan juga dah. Ji aing tunduk banget Ji. Aduh, ampun teh Ji. Aduh, ya mata ampun teh. Iya. Gue sih digolangkeun ieu mata goblok teh. Ih. Puri-puri teh mata sih goblok dah yang hees ieu. Aing ngan si Imron ieu. Paling urang hees berjamaah ieu ku aing saung sugana enak ieu biasana macul ieu. Ron. Mana? Sebenarnya. Ron. Ron. Goblok. Siap cek aing orai. Duh goblok. Bukan sialan Kim. Sia naon eta. Siapan penting balik. Penting teuing doh. Aing mata kuat rapet aya sugan haji. Molor mau dironggos. Goblok. Aing kahesan pugu dah. Kahesan. Siapan penting aduh aing balik ngajakan ka isuk teu gala lajo. Gua aing susut motor teh digolangkeun mata. Aduh aing mending rawas-rawas teh aduh aing kuat gegebegeun aing sugan teh haji dah. Sia geus ngeurecan macul. Jadi mana naik macul aing mata rapat. Nyung serem banten sia. Hah? Nyung serem banten. Aing teu kuat buset dengan aduh. Kos anak sapi di Tegal. Sir ka mana deh? Wah, urang ka itu. Ka mana? Ngobrol lah urang. Dugan geus ngobrol atuh DCS geus ngobrol mah. Di mana? Saung biasa. Saung. Oh, urang meeting. Meeting. Itulah. Ayo, mata kuat rapat buset teh. Jangan. Ampun. Aduh, sia tunduk teh. Gua yang buat sareset di mata dah. Aduh, lalu les awak teh tunduk teh awalnya teh kuat liur malah aing tunduk itu kuat ngalanyap sia. Aduh, aing sekali dipincakan aing watang rada ceng ara cek aing urang gibug. Ginyal pada ping-ping sia burung. Aduh, tengan sia burung-burung teh ka mana sih? Gua aing nek nengan sia aing di mah wae parusing pan pamajikan ngadat wae. Makamu wae molor burang teh aingnya. Jabarina sia atuh lalaki, urang-urang molor usaha lalaki mah. Nyata tadi nama panahang usaha pugu usaha na ge. Ya. Sing nempo haji teh di jalan. Teh tadi mah. Adena haji aing tunduk banget ieu kumaha urang harees sugan di dieu pusing dah. Liur. Lain aing pur ka dieu doang ki haji teh dah. Moal mana kita salah lajo jeung teh. Ieu aing penting ngeuleuh haji di kiliningan. Aya mainna. Aya laju di kiliningan atuh. Kieu we agak eugeg haji. Aing nyempor deh itu tukang wah cek aing teh haji lah laju kiliningan ieu. Aing teh nyamperkeun ieu. Pan aing jeung sia teh hari disiter aprok. Oh, pananya siter jeung sia penting Aduh, anu mata doang sia mah sok yang balik isu we lah laju teh buset teh. Ayo sepisan kuat jentut jentreng. Aing sedap-sedap teh nya. Biar kurang duit sia penting. Aing 5 lawe aing teh. Buset teh kan. Sedap lagunanya. Ayun Iya. ambing dan sedepan. Buset teh kan. Dah ampun Ngan ieu doang ngomong-ngomong lengket aduh aing dah. Tuluy pisan sia. Hees gitu dah. Nah, ayo dah guys nah. Si ulah dude malam aing teh dah. Mal ieu ke aing keunang da guys ya. Aduh, ieu mata Kim, ariut aing kurang hees aduh. Dah. Aduh, anggal deui deh. Ini sing ngajin teh tah. Keunang Pareman rokona dah. Pedang Sudah surang hees pareman. Mau haji. Atuh ya. Mata rapet dah. Aduh. Set dengan ieu. Ayo lupa hiburan teh itu lala coba non lima wae teh suntuk dah. Aduh, astagfirullah. Selan dah. Sedap na yesnya. Sedap Kim teh selan dah. Nya selannya. Buat asa di hotel dah. Ngono, goblok. Lu bangke. Tadi tuan malon bujur tak kebanget tanya. Aduh, Goblok tunu-tunu teh.
Kim. Ye. Bos. Saya sama. Man. Bos aing. Udah. Bos. Iya aing mah nya. Ah. Titipan ya alhamdulillah ya orang teh. Menang hese-hese teh nya. Ieu teh can saparapat acan. Oh. Ya ingat tibang karek bisa meres sakieu lah urusan orang teh. Ya geus beres geus kajual nu 4 hektar itu. Oh. Iya bagian sia ya. Heuh atunya bosnya. Ya. Jenteng. Pari makan heula ya. Jenteng ayo sakit lah. Da ngerek ngeureuyeuh ka ditu. Ayo. Ka bos. Ya. Ya Meron. Ayo bos. Aduh. Ya, Nuhun bos ya. Ya. Naon si Kim eta bangunan teh cair Kim. Buset. Kandal ya, Bron. Teh cair Kim. Pugupan. Cair euy. Gila ya. Kebagian Buset, Ron. Anak. Ron. Buset. Astagfirullahaladzim, loba geuning, Ron. Buset Kim. Siapa? Ambuan ku sia duit lain dia. Kim. Aduh, bener berarti ya, Mon. Urang Buset cuma nolok tok anya nyabak atuh duit sakieu lobana. Apa keler ku sia ya? Buset Kim. Buset. Lobanya. Buset Kim. Puluhan juta Kim. Cair sia Kim. Alhamdulillah Kim. Aduh. Si ulah lihat teh aku sing liliun. Seumur-umur kakarak nyabak duit sakitu lobana Kim. Buset dengan. Aduh, asbelan Kim. Buset sia. Kim. Aduh, teng cair euy. Aduh. Sarkim cair euy. Kabagian euy. Aduh. Buset dengan Tenang, Bron. Siap. Tenang, biasa orang ke restoran. Siap. Jaing deh ya. Udud. Udah biasa naik kampasan. Siap Kim. Kenyataan cair. Sekian lama menunggu, akhirnya cair juga. Hai Kim. Mon. Buset dengan. Berat euy. Aduh, urang teh zaman tuduh tapi kaceng hargi aja yang nempo duit mah nya. Buset dengan seumur Kim. Kade usah pala laur besing aya usum kieu mah kade nya kalau duit gede mah. Ulah meleng usum kieu mah. Moal tenang. Mulai aja sugan ada dia mah. Palingan ge atuh jelema ge haji. Haji mah eueuh lah. Palingan keur hees keneh wae kieu mah. Nya usah saeunya. Aduh, sedep euy, cair teh sakit euy. Urangnya. Aduh. Ayeuna ieu jadi jelema beunghar teh urang ya. Buset kuat sedep dina seriga duit loba mah. Cek aing ge. Ieu na mirasana seriga ieu loba duit. Buset dengan kenyataan euy. Siap urang. Restoran ah. Restoran. Heeh. Aduh anya nyabak Tempolan deui duitna. atuh. Bukuran tempolan. Anya nyabak deui atuh duitna aduh tengan. Sakieu lobana meron. Kim. Cabekan cenah darah deui. Anya Cenah darahan sia. buset dengan kuat nolok tok euy. Nolok tok sia. Buru ah. Kakarak meureun sia nyakel duit sakieu nya. Janji sia. Oh, ayo. Ayo buru ah. Sia yang bala piring sia. Yang daging naon daging onta sia, begitu daging onta. Het anya kumaha rasana euy. Yeay. Mahal meureun. Ya, tenang, cuma masalah mahal mah. Makan Ron. Hah? Makan. Ya, memang makan, orang hitung lah duitnya yeuh. Nah, Kan jadi hayang hitung wae duit topet teh euy. ayolah. Coba. Siapa? Cair. Aduh. Agak nenteng jangan nempon. Kagak apa sih mah duit loba jadi buset kayak nempon dia ngincer. Dia mah. Sakit teh karak komisi anu di mana doang ieu teh? Kalau orang hitungan aja. Hah? Orang hitungan aja. Coba. Buset. Diu lah isi diu na. Buat kandal kieu euy. Wah. Buset. Jam leta. Ah, udah anya. Ampun tuh dah Tah, buset dah. Jam leta. Aduh, anya. Si salah goblok ka korong. Ye, atuh nana bener dah atuh. Bau. Buset dengan bau tai mau dengan. Aing salah ka dekaleta malah ka korong. Anya ngatal doang nya nyabak doang nya. Wih, siapa mending ngalaper. Karak anya. Jerok heula. Buset. Ngajadogna mending mui siapa. Goblok. Barang geus barang 10 juta. Kitu tah kakarak nempo duit loba teh. Ih, ngajadog. Buset. Aduh. Cek aing ngajadog goblok. Kitu tah tara nempo duit loba teh. Kakarak bisa nyimpen. Coba buset dengan. Ampun dengan. Aduh. Aing mah kabareuan nah. Lain buit ngajadog tuh lagi. Ngajadog kan ayeuna. Kakarak nempo duit loba banget atuh. Aduh, jubaran kadinya.
Kajian aing baseuh ge aku siap pasti digantian ke baju ya. Tenang, baju mah langsung meuli. Anyar nya. Nu anyar baju mah. Kos kita nu rada batik nya. Buset deh. Buset Kim. Aya bara duit eta ku geus dihitung Kim. Suka 510 juta mah. Buset dengan Kim, duit. Kim aing yang ditepak-tepak ataku duit Kim. Aduh, buset. Kim cair sia Kim. Aduh, Kim. Nyamun aya haji kumaha Kim? Buset. Haji mah ku aing. Dicabokan ku aing kudu ieu ya ku aing. Mantap, Kim. Kudu berem, kudu biru. Siksa bisa Kim. Ku aing bakal disiksa ku aing. Kenekeun kedeng datang urang siksa we ku urang mah nya. Heuh, Kim. Aduh, aing alhamdulillah sar Kim cair main ngilu atoh Kim. Aing bakal kabagian ye. Tenang. Keun aing bararasa ge Kim lah. Ulah jadi masalah ti Bang Baseuh mah. Meuli nya. Tenang. Anyar duh aing. Siap ah. Buset dengan Aduh. Itulah yang si Imron itu siga nama si Sarkim gadak sing celaka tak wae siga ku baru ngapisan hirup nate bari sarila digagalang buset siga keur ngeber-ngeber naon cenah itu sampurkeun ku aing ah Kim, nu aya kampasannya ududnya. Nya tenang. Deuh aing. Dek anu kampasan dek bara batang sia. Nah, kajian eta. Ih, sia mah. Kampasan mah ieu doang kita mah hita. Tah, ieu doang ge. Nu kitu nya, bara duit eta nu kitu nya. Eta mah biasa. Buset, Eutik eta mah tenang. Kali apereuna sing aya batur ah. Buset. Hah, naon? Ki Haji. Mana Ki Haji? Beres itu Ki Haji mah. Moal beres Ki Haji mah beres ya. Ka dieu Kim, Kim masuk Kim. Sing eta buru masuk Kim. Ka dieu Kim aing kumaha Kim? Sieun tong aing. Kalem. Tong sieun da loba duit. no sia teh tadi susarian wae digagalang aing ieu sia di Imron lain digawe kos du baru ngapisan Nya urang ngabungah Kim. Tulungan atuh Kim, sia mah pan loba duit Kim. sia teh ngeber-ngeber naon eta harejo karone Terus Kim, serina Kim. Loba duit mah bebas. Kaliwat sih goblok. Oh nya sia meninjung susu bebas loba duit. Yes. Haji cenah tadi nanya ke naon harjo karoneng cenah. Bejaan Bejaan tempat dikadenge lo badit teh. harjo karoneng tadi. Oh, harjo karoneng. Tanya ke Naon atuh ah nyawa. Oh nya Haji teh nya. Karoneng loba teuing nya. Tah, ayeuna mah tah, Arkim loba duit. Ya, Kim. Ya. Woi, jadi ka restoran ayeuna mah. Udud ge kampas ayeuna mah. Kampas. Kim, Haji, ketembongkeun duitna Kim. Mana tuh percayaeun. Tenang, ku aing bakal hookeun mainan ge. Heuh, keun. Woi, loba duit tah, Pak Haji, Sarkim cair. Sorry terus Kim. Loba duit sih mah bebas, aing ngilu jeung sia loba duit ah. Hehe, deh Pak Haji ah. Keun deh Pak Haji mah. Hehe, urang di aja jadi anak bang Sarkim malan nya. Hehe. duar cair duat duit kos duho sia gara blek duit aing teh percaya seketik acan lah tibang bebeungetan kitu ilok baru ka duit gede lah bang arulin marulu sia Sarkim mana coba aing nempo duat duit Loh, aing teh percaya Terus Kim. Gua percaya can pernah dicabokan ke duitnya. coba aja coba aing nempo Tembongin Kim. Tenang ku aing. Tuh. mana Ya, aing dicabok kudu biru apa kudu berem? Sok, ngomong. Siksa Haji Kim. Bukan duit Kim. Terus Kim. No biru ya. Nu berem, Kim. Kemarasan no biru ya. Siksa Kim. duit asli Asli atuh. Ambana. Seungit kene. Terus Kim siksa Kim. be timbang 50.000 eta mah Eta mah karak lembaran ya Kim. Wah, Umpokan Kim, keluarkan Kim. Wah, can Keber nyahoan Kim. ieu. Keber kebor. Kuat kandal. Buset, kuat kandal. Tiga berapa Haji? Wah, duit. Bebas jelema duit mah Kim. yang digebuk duit bareng itu terada ngagorepak ieu bari jeung loba duit aing nempo duit terada loba gitu mah hayang Kim hayang Kim, hayangan Haji Kim. Hayang lain Pak Haji. Ya, lamun hayang. Sar Kim. Daek teh ditumpakan ke si Imron eta. Ayo ditumpakan ke urang. Ke keboan. kajen Kim aing tibang ditumpakan si Imron aing ikhlas ah tibang si Imron hampang kos kapuk aing asal dibere nya Kim aing dibere nya eta tah nu rada beureum jeung hejo ke kajen nya Loba duit. Kim, siksa Kim. Turun, Don. Siap, bos. Biasa.
Eta bajing rendang. Oh, ke kebun, ke kebun. Ditumpahkan, Bos. Iya. Siap, Bos Sarkim. Kita nyisa haji hari ini. Ayo, Ki. Terus. Berapa duit Bos Sarkim ku? Siap, Bos. Ayo. Ayo, Haji. Mani Haji galak ku ayo. Ayo. Ayo, Ji. Iya, Haji. Mantap baik. Beran. Resep baik. Krim, hargalan. Naon? Tumpahkan dia ganti, Kim. Ayo Tumpah. kebukan bujurna. Dia lupa duit, Kim. Bos Kiroman. Iya. Ayo, Bos, terus, Bos. Urang mau ngebukan, Bos. Asik. Bos Sarkim loba duit. Bos Sarkim loba duit. Haji siksa terus. Dia jelema galak, yo. Galak terus. Terus, Bos Sarkim. Hah? Sia yang duit tambahan tuh. Hayang atuh, Bos. Hayang duit tambahan. Nah, sia kos kieu. Kos ki haji aing Ini ada duit tambahan. Iya, Iya, tenang, Bos. Kalau ada duit tambahan mah siap saya. Siap. Aing numpang duaan ya. Aduh. Kia. Pakai dua kebo. Mendadak ge jadi haji mah ulah galak teh ngejong korek ka batur kieu tah. Aya geus malarate tah. Iya. Siap, Bos Sarkim. Terus, Bos Sarkim. Loba duit bebas. Ayo, asal duit, Bron. Asal beda duit. Aduh. Asal beda duit. Ayo. Oke, siap Bos Sarkim. Korek, Bos Sarkim. 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 Stop. Stop, siap Bos. Ada apa ini Bos? Hudang, Bron. Siap Bos, siap Bos. Hudang. Siap Bos, enan we Bos. Ya. Heeh. Sia geuleuh wae ka Pak Haji ya. Geuleuh pisan Bos. Kumaha Bos? Jejak ku sia saeutik ku aing. Kuliah anak ku aing diberen ieu ya. Mananya? Tah, Iya, Ji. weh, heula doang. Tah, tuh dibayar tuh. Tuh duitnya ke cokot na itunya. Duitnya cokot na itunya. Mau sih jejak-jejak ka aing ha. Ulah ngelawan. Loba duit. Duit. Duit dibayar. Sawer. Heeh, kajian Dibayar. aing beda duit kajian. Kumaha ayeuna Kim? Sepak ku sia saeutik. Siap ini pika bau tai kieu Kim. Hah? Aing rada modal ketik. Mantep jadi bos mah modal ke bebas. Sadap bae. Mejus. Buat bau hutnya. Ye, ayo loba duit mah seungit ya. Seungit. Lo nyebut bang Seungit, aja Haji, seungit. seungit. Ditut bos mah seungit loba duit. Gas. Hah? Cicak. Minta lagi haji. Aja jadi jelema bonghar teh. Ulah sok galak-galak jeung ka batur anu malarat teh lain mah nulungan mah. Malah nyiksa. Ayeuna teh karasanan tah Apakah, loba duit Bro? mah. Ayo geus teu boga duit mah malarat mah gitu tah karasanan. Bos Sarkim saya mah pindah. Dadah. Ayo kita bos kemana bos? Biasa langsung restoran. Restoran Bos Sarkim. Set aing ieu hirup. Oh, nya goblok si Sarkim ge loba duit tak kitu aing. Aing jadi nurut ayeuna mah. Aing diberes sih itu. Tapi aing mun ku tega tuh aing mun ka eta aing kok dijarejekan. Ah kajeun lah demi duit. Zamanena mah eueuh duit mah gagal. Kim, tambahan atuh Kim. Kim tambahan. Kim. Ya tuh Kim. Nah, kita berapa puluh juta ya Kim. Hei. Ayo terus. Molor. Naon je? Gandeng banget ah. Aing cabokan ku duit cepean sugan. Cabokan Kim, kudu cepean Kim. Haji Kim. Bentah lah, bentah. Saha ayo buset goblok juga ran. Cabokan Kim. Duit cepean mata sia soek. Ya Haji. Biasaan molor di saung. Kim, kemana sih ya? Aduh, aing si Sarkim. Kemana kam? Lumpat si Sarkim nak, gua nggak bisa didudut. Aduh, aing si Sarkim. Sia deh Imron, gak ada. Si Sarkim tadi lupa duit si Bang Mimpi, gimana tadi mah lupa duit si Sarkim. Pak Haji, Hoi. Pak Haji digawe deh, Pak Haji. Digawe deh, aduh. Siapa yang Bang Mimpi kan lupa duit. Ngurus tunjung, kedatang ke sawah. Lain langsung gawe. Kalah nggak gol dari saung, si Sarkim tak goblok. Pamawana kebiasaan asal manehna ge. Aing mau angges pagawean teh tuh. Sarkim tuh goblok buat duit. Kos tuh goblok duit wae. Marangkat sugan si Imron gawe itu kali itu. Si Sarkim mah kan. Padahal main gitu doh. Aing penting ku kurudung aing sugan nu nyahoan kitu ge lalajo kiliningan buat balik isup pan aduh aing. Rada peurem sugan di saung dah. Ku rame tuh dah kiliningan teh kudu balik isuk wae emang gitu. Era anak aya aing hade ku kurudung sih gitu teh mah sugan malah kanyawan batur.